cemceman kembang wangi ligar wangi arum cemceman kembang wangi disiram dedeh kaheman ibu jeraman iwaris nami anak galuh setramani diri kurang aksa urang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur sim kuring anu salawasna satia mikareus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan Andang S Argayuda Channel nuju di mana wae ayana wilujeng patepang deui sareng sim kuring dina raraga neraskeun hanca carios anu katunda dinten kamari nyaeta carios nyambung anu judulna Hariring Silung di Negeri Maung. Carios anu ngajentrekeun atanapi ngababarkeun kajentenan-kajentenan anu lumangsung di Leuweung Ganggong di wilayah Uluan Tabir Provinsi Jambi di tahun 70-an. Kalayan ieu carios mangrupikeun saduran atanapi nyutat tina kajentenan nyata. Mugi wae ieu carios tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana, kalayan manalian sasireun sabenyeureunana aya guna mangpaatna kanggo anu ngadangukeunana. Pamugi we para wargi nuju aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batin kalayan aya dina kabagjaan lahir teu makaning batin. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masjidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Hariring Silung di Negeri Maung bagian kaopat karyana Andang S Argayuda. Isuk-isuk wewengkon Saitabir harieum karungku palimun ibun ting garendang dina tungtung daun ting kolenya lir inten berlian. Manuk leuweung recet ceulih tembal kakawihan mapag serangenge anu karek tembong moet koneng julung-julung tina dahan gadaan
murag-murageun ibun tina tungtung daun ngabaseuhan jujukutan. Cahya panon poe baborelakan dina umpal walungan tabir mapaes kaendahan alam pileuweungan. Wisnu ngajanteng sisi lamping nulung kawing, paneutupna diumbar ka seruk kuriling bungking, nitenan alam pileuweungan anu endah matak nineng. Satungtung tenjo ukur amparan tatangkalan anu dauna keur sumedeng hejo. Mayak pak endah lir parmadani raksasa. Pipikiran Wisnu kacantu, hatena marigi dina paninengan anu ngadak bruh breh, nembongkeun mang pirang lalakon hirup anu geus lawas ka sorang. Di walungan tabir tembong sababaraha perahu, aya anu kagirangkeun, aya oge anu ngangkleung muru ka hilir. Nu matak resep mah eta parahu anu dieusi ku para mojang. Ngadayung parahu bari silih tempas sisindiran anu dikawihkeun dina lagu uluan tabir. Wisnu ngadadak siga anu katambias ka alam anu matak waas. Sanggeus lila nyawang alam anu mayak paku pileuweungan, Wisnu ingeteun kana kajadian tadi peuting. Basa manehna keur nyuling, laju muruk ka bibir bedeng tumba tempok kana tincakan. Breh tapak maung sagede-gede pisin meuni ledug di pipireun bedeng. Moal salah deui tapak maung anu tadi peuting. Sigana maung anu peuting sanggeus kabur ka jero leuweung pasti datang deui ka dieu. Sabab tapakna meuni ledug. Wisnu ngomong sorangan bari negeskeun tapak-tapak maung. Tapakna leuwih gede batan pisin. Jadi yakin maungna pacida badagna. Ngan anehna teh lamun rek niat ngaroga halaman manusia pasti babarieun pisan. Tapi eta maung kalah ngadon depa siga anu keur ngararasakeun gelikna sora suling. Wisnu kasih dahereunana ku maung anu datang tadi peuting. Kang Wisnu sarapan heula aya suara panggero ti jero bedeng, sada suara si Odo. Si Odo teh urang Sunda anu asalna ti daerah Majenang nya daerah Wanaraja khususna, anu jadi anak buahna Asmara. Ngan duka naon mimitina jol-jol manehna ngadon ngumbaran ka wilayah Jambi. Kalayan satadi dama sok nyupir. Tapi bet telah jadi anak buahna Asmara ngadon leuweungan. Teu talangke Wisnu ngalacat unggah ka bedeng. Kasampak sararea keur hempak pada jangharipan sang goreng make lauk teri. Lalabda buah takokak anu masih dina ranggeyanana keur meujeuh ngarora. Anu araya di dinya can aya nu wanian miheulaan dahar sabab ngaragangan ka Wisnu. Wisnu daharna kacida ponyona siga anu nikmat nakran. Sok sanajan bari seusehala daeun teu nyangkaeun geuning buah takokak teh enak dipake lalab. Dadi lemur namah tara pirajinan ngadahar takokak. Kang Asmara kuring pamit rek ngelantung ka jero leuweung. Hayang apal aya naon wae pangeusina leuweung ganggong teh. Wisnu sanggeus rengse dahar laju pamit ka lanceukna jeung ka sararea anu aya di bedeng. Panasaraneun ku kaengan leuweung ganggong anu kakoncara loba maungna. Kaasup maung campa. Nya jung wae da Wisnu mah lain jalma pimelangeun.
ngan kade ngasruk di pilewengan mah ulah poho nyirian diliwatan kunuar kaila leutik bisi poho jalan mulang asmara ngajurungkeun sabab apaleun yen adina lain jalma samanea teu kudu dipikamelang. Sanggeus dijurungkeun ku lanceukna Wisnu laju ngasruk ka jero leuweung geledegan. Lengkah-lengkahna kumurusuk di antara rungkun-rungkun anu tingrung gunuk sapanjang liliwatan. Tangkal-tangkal kai ting harelung jarangkung dipapae sarir-ari baradak anu rambai ting garantung mata keung. Sanajan isu keneh tapi turaes geus nyengsreng nambahan rasa kakeung. Monyet-monyet tinggal ujrag tidahan kadahan kadang ngagujrag luhureun sirah Wisnu siga anu ngahaja ngabetahkeun. Lengkah-lengkah Wisnu beuki jauh teu puguh arah tapi teu pohoeun kana amanat lanceukna mah nyirian liliwatanana kuku prakape kana rungkun atawa nuar kai leutik. Basa Wisnu anjog ka patempatan anu rembet ku ari hoe ti katuheunana sadaya anu ngorosak di jero rungkun. Keur kitu gaur aya sora maung meru Wisnu. Wisnu anu geus kasipu ku mangpirang ilmu kanuragan sakilat manehna jingkrak ka tukang dina jurus kungfu dewa monyet. Pada saat maung anu ngarontok Wisnu ukur liwat hareupeunana maung teh leungiteun mangsa. Tapi kan sakilat mau ngagibegeun awakna laju ngarontok deui ka Wisnu bari ngaluarkeun sora anu ngagaur tarik pisan. Barang Wisnu dirontok deui ku maung ti hareupeunana sakilat Wisnu narik suku katuhuna ka gigir laju ngareundek dina jurus tarate katiup angin. Plos panarajang maung teh ukur ngarontok angin. Kalayan dina mangsa maung masih kumalayang sakilat suku katuh Wisnu ngahabak najong beteung maung. Gaur mau ngagaur tarik. Laju awakna ti bebet ti bandemah. Tapi sakilat maung teh ngagoroentelkeun awakna. Saterusna ngadakom bari sukuna kokoer kana taneuh. Tina sungutna kaluar sora ngagereng ngendeurkeun jagat. Sigana eta maung teh keur ngabarkeun sima ngarah Wisnu anu jadi mangsana langsung ka pepul bayu. Tapi Wisnu lain mangsa anu sagawayah. Manehna hiji manusia anu pinuh rupa-rupa kabisa. Jadi moal sagampang mangsa anu sejen. Anu karek di gerengan oge geus ngarumpuyuk. Harita oge Wisnu teu eleh sima. Manehna mageuhan kuda-kudana dina tangtungan kungpu hokmojin. Panona mencerong seukeut kana mata maung. Laju ngagorowok di barengan ku ngagajreng muru awak maung. Mau ngagajreng ngajohan Wisnu siga reuwaseun pedah dirontok ku Wisnu. Tapi dina gerakan anu kacida cepetna mau ngagajleng narajang Wisnu bari ngaluarkeun sora ngagaur handaruan. Suku hareupna nu sadeukeut kuku-kukuna anu ngadak bijil siap rek ngaranggem beuheung Wisnu. Tapi Wisnu anu geus loba pangalaman dina tarung geus legok tapak genteng kadek meunang panarajang ti maung sarupa kitu gentak jingkrak kagigir. Kalayan dina gerakan anu kacida cepetna bedogna disabetkeun kana awak maung. Tapi anehna bedog anu disabetkeun ku Wisnu Kamandaka kawas anu nampol ban mobil teu teurak kana awak maung. Lah kadalah geuneuh ieu maung teh kebel teu teurak dikadek.
atau bedog aing anu mintul. Wisnu ngomong sorangan bari ngareretan bedogna. Ceuk pamikirna nah bedog anu mintul atau maung anu kebal. Keur kitu gajlang mau ngarontok di ka Wisnu. Sorana beuki handaruan. Anu dituju ku maung si garek nekuk punuk Wisnu. Wisnu gentak ngareundeg dina jurus tara teh katiup angin. Kalayan ngan sakilat suku katuhna komo lebat dina jurus tajuan Hokmojin. Habak suku katuh Wisnu ngahabak kana beuteung maung. Kubra maung teh ngagubra deui nibat lemah. Tapi ngan sakilat ngagorentel hudang deui. Siga anu taya kanyeri. Wisnu nempok ayan kitu langsung jingkrak ka tukang dina jurus dewa monyet. Seterusnya siap-siap rek tayunan deui eta maung. Ke punten ngasoda sakedap parawargi teu aya sanes simkuring sejangring ngemutan ka parawargi anu kaleresan nuju ngadangkeun ieu dongeng. Bilih YouTube-na teu acan di-subscribe, punten di-subscribe beulahnya. Teu aya sanes supados di mana simkuring medar deui alakon enggal dina kalajeganana tiasa langsung lembongan dina YouTube parawargi. Atur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Maung siga anu panasaran. Sanggeus hudang deui langsung jumorelat karontok Wisnu. Tapi Wisnu teu ngahindar siga tadi. Awakna langsung kumalayang mapag panarajang maung. Ngagunakeun jurus tembrag jagat. Cebrod dampal suku Wisnu diadu jeung hulu maung. Kubra maung ti bebeut deui. Kalayan memeh ngarontok deui dipiheulan ku Wisnu. Maung anu karek kudang teh langsung dirontok bari dibentak ku sora anu kacida tarikna. Atuh maung teh ngorejat langsung luncat ngajauhan Wisnu. Basa maung ngagajleng ngajauhan sakilat Wisnu usul tepus ngarontok di awak maung bari ngagorowok tarik pisan. Maung luncat teuing ngajauhan. Beuki siga anu riwaseun. Wisnu teu mere kasempetan, memeh maung sadar deui kana kaayaan, langsung dirontok deui bari angger ngagorowok tarik. Antukna maung teh mangpret ku murusuk kana rungkun teu tembong deui. Sanggeus maung ngaleungit laju Wisnu neruskeun deui lalampahanana.
teu pati lila srog ka hiji tegalan anu rempat ku rungkun-rungkun saliara. Tapi di tegalan teh teu aya hiji oge tangkal anu jarangkung. Sigana urut huma urang uluan anu geus tidak ditinggalkeun. Sanggeus kumurusuk nyuai-nyuaikeun rungkun srog ka tempat anu bolenang. Breh aya saung anu masih gowok. Basa Wisnu keur ngareretan saung jeung sabudeureunana titukangkeunana jol aya anu tumanya ku bahasa Melayu. Cari siapa bang? Aya anu tumanya ka Wisnu sadasora awewe. Datangna sora ti tukangeun Wisnu. Atuh gentak Wisnu ngagajleng ngajohan eta sora bari malikeun awakna. Ari breh di hareupeunana aya nu keur ngajanteng. Saurang awewe ngora tur alus rupa. Panona mencorong ka Wisnu. Sa anjeun. Wisnu kaget liwat saking. Bet di tempat hara-haraeun make aya awewe geulis. Bari ukur sesoranganan. Padahal sakuriling bungking oge mangrupakeun neuweung geledegan. Ari akang pan abdi anu tumaros ka salira. Awewe ngora alus rupa teh ngabelenyeh. Maledogkeun imut anu kareueut ka Wisnu. Siga anu kayung-yuneun ku polahna Wisnu. Henteu nuju milari sasaha. Ukur lumantung tambuh laku. Hoyong terang legana ieu pileuweungan. Wisnu papadane mal oge pikirna mah ngaredak pinuh ku kahemeng. Bet di tempat anu sakieu hara-haraeunana make aya wanoja anu sakitu geulisna. Geulis lain ukur pupulasan. Raraina ngadaun seureuh pangambung mancung. Damisna katumbirian. Bulu-bulu socana salentrik mayungan soca anu curuleuk hideung. Salirana jangkung lenjang. Cangkengna lenggik lir papanting. Imit pepel ngabiola. Rambutna arun ngarumai panjang. Komplok hideung galing muntang. Geulis teu aya banding. Punten atuh nepangkeun Kang. Wasta abdi pun Intan. Panjangna mah Intan Baiduri. Tapi cekap sebat Intan wae. Eta wanoja geulis teh ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman ka Wisnu. Awakna rengku sopan dipapaes imut anu teu boleh ngareka tina lembaina anu ipis nganggon dewa. Nami akang mah Wisnu, panjangna Wisnu Kamandaka. Wisnu namprima dampaleungeun nu geulis bari nyebutkeun ngaran. Hatena kumeleter lir manuk kumupu anu keur diajar hiber. Jajantuna ngadadak ratuk tutunggulan kagembang gunung geulis. Oh Kang Wisnu, nah nuju demel naon aya di dieu? Eta wanoja alus rupa teh tu menyadi ka Wisnu. Siga anu heraneun betara-tara tisasari aya jalma nu ngulampreng ka tempat manehna. Padahal saumur manehna nyaung-nyaung lebadinya can pernah aya manusia nu wani ngalampreng ke lebadinya. Teu nujuna naon. Kaleresan wae bet lengka akang anjog ke lebah dieu. Dupi nyai geuningan aya di dieu. Wisnu nembalan eta wanoja bari neuteub pinuh kaheran. Bet geuning make pangijeng nu geulis di tempat anu ceuk akal mah asa pamohalan. Ari akang pan eta saung anu ditinggalian ku akang teh rompok sim abdi. Mung ieu umat nama tos lami tara dipelakan.
janten we bubud pinuh kurungkun. Horeng wanoja anu lusrupa teh anu boga eta saung. Paingan atuh make aya ngulampreng kalebadinya. Horeng teu jauh ti imahna. Euleuh baru kagungan nyai eta teh sareng saha linggih. Wisnu beki panasaran ku ieu wanoja. Sabab asa beda jeung kaloloban urang uluan. Rupana geulis, awakna bersih, siga turunan menak. Tapi anu jadi hemang ka Wisnu peda aya di tengah leuweung ganggong. Kapungkur mah sareng pun bapa, sareng pun biang. Nanging aranjeunna parantos mulih ka jati mulang ka asalna. Janten ayeuna mah si Mabli teh ukur nyorangan. Eta wanoja cumarita satarabasna tahi anu dihiding dikelir. Teu aya anu disidang siloka, estu cumarita satarabasna. Euleuh aya kuludeungan ari nyai. Nyalira di tempat anu jauh kaditu ka dieu, bari aya di leuweung ganggong si Magonggong. Wisnu beuki heraneun, sabab aya awewe ngora dumuk di imah anu jauh kaditu ka dieu. Singsa nyana urang ulan oge asa araraneh, make cunggelik sosoranganan bari kaayaan awewe. Ari akang, namina oge urang uluan, nya sadayana oge kieu, dumuk di pahumaan sewang-sewangan. Manasina siga akang, cicing di kota anu rame bari sagala aya. Wanoja anu alus rupa teh gerecek pinter nyarita. Kalayan jol bisa nebak kana kaayaan Wisnu. Padahal sarua papada aya di leuweung ganggong. Ke punten nyai, nah uningati mana pami akang teh urang kota. Wisnu banget ku kaget. Peda ieu wanoja teh bisa nebakna, jol kataruheun wae yen Wisnu teh asalna ti kota. Ari akang, maknya atuh aya urang uluan gandang, pakulitan bersih, cumarios adab, tur dibarengan sopan santun. Tos pastilah akang teh urang kota. Wanoja anu alus rupa teh kalah imut ngagelenyu, nemrakeun kageulisanna anu salila ieu kasamunikeun. Sagala anu dicaritakeunana asup di akal. Ngan pasti ieu wanoja teh lain awewe samanea. Leres pisan nyai akang kawit mah ti tanah Sunda. Nembe sabaraha dinten aya di dieu. Punten atuh bilih akang kirang sopan ka salira. Wisnu katajieun ku Iwanoja, caritaanana sakabehna asup akal, mata ka harti. Euleuh tebih geuningan, paingan siga jawara. Tinggi heula kasung abdi Kang. Nu geulis teh caritanana geus bener deui wae, siga anu weruh sadurung winarah. Make apaleun yen Wisnu teh jawara. Tapi Wisnu teu bogaeun kacurigana naon. Kageulisan ieu wanoja ngajadikeun Wisnu teu bisa mikir anu leuwih jero. Ari salira teh salerosna saha? Wisnu ngahargeueun ku caritan-caritan Intan Baiduri anu siga sagera nyaho. Ih ari akang, pan tadi abdi tos disebat genami abdi. Piraku tos silap onaman. Nu geulis Intan Baiduri imut mesem. Kagugueun ku tingkah paripolona Wisnu anu siga samarpolah. Maksad teh peda salira bet segera terang kana kaayaan akang. Padahal nemean tepang. Wisnu rek meh teu bisa nyarita. Cabab waktu nu geulis imut
socana cureleuk hideung neuteub seukeut tembus ka jantung Wisnu. Ari akang urang di saung abdi wae Kang ngobrolna aya panginten leuteun-leuteun wae mah nu geulis ngajakan di Wisnu sangka nyimpang heula ka saungna sabab tadi Wisnu can mere jawaban. Para wargi rupina carios nyambung hadiring silung di negeri Maung bagian kaopat dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang di parang umur anu panjang tiasa tepang deui dina kalajengan ieu carios bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura kersa ngapunten kana sanis kanten kaluluputan kalepatan simkuring wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.